aya tangan akalan edan ngaranna majnun. Aya kuarima roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener, yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan. Akalna teu aya imanan ieu mah ye kafir, mauta tangaranna tah nu kos kitu. Nah ieulah hirup lantaran aya rohan, aya akalan, aya ngan akalna eueuh imanan. Ieulah wal mauta yab'atsuhumullah. Maut teh eueuh iman. Aya ieu mah iman teh aya imanan, aya ieu mah aya iman. Ngan imanna leutik, imanna saeutik padunya doang pangeran Allah. Pangeran teh Allah, Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi teh Rasul Allah. Nyada teh nyaritakeun, nyada teh tabligh, nyana ngembangkeun syariat, tapi salat henteu, puasa henteu, zakat henteu, haji ora gelem haji. Nggih, wedi ku. Naik pesawat teh wedi wede. Ora ana jalane kok tiasa miber iku. Sieun ora gelem. Mau kos kitu jawabannya. Wis lah. Jawa koek ora apa-apa. Tah, eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang. Padu nyaho ka syariat, teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil. Batil tah. Kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah. Nah, ieu hebat mah jelema. Aya rohan di jero rohna aya akalan, dina akalna teh aya imanan, dina imanna teh aya makrifatan. Beuh, luar biasa. Ieulah jelema nu teristimewa teh. Makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh. Iyalah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad di kubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah. Bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul. Urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentahna mah ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul. Urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis da Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot dan teu diuraikeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu. Kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi tanara can kazamanan teu kazamanan. Kuari ulama ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allahu a'lamu bimuradihi. Wa qalu lan ngucap ya kufar kabeh kufaru Makkah ing lapan laula lamun ta orana nae halat kagene nuzila dan turunkeun alaihi ngatas Muhammad apa ayatun ayat min rabbi kang tetep saking pangeran Muhammad kana qati kaya onta wal asa lan tetekan wal maidah lan rampadan kul. Sira Muhammad lahum kadoi kufar Makkah ing lafad innallaha ing satuhune Gusti Allah qadirun iku kang maha kawasa ala ayun nazila
ngatasen tanurunkan ya Allah bitasydid wa takhfif macane kalawan den tasdidan ayyunazzila wa takhfif lan den entekeun saking tasdid ayyunzila ayatan ing ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kufar Mekah walakinna aktsarahum la ya'lamun dan tetapi ni apa akeh-akeh kufar Mekah iku ora weruh ya kufar Mekah kabeh anak nuzulah balaun alaihim satuhune tumurune ayat iku bala ingat dase kufar Mekah liwujubihi lakihim in jahaduha kena wajib dan rusak kena misti dan rusak kufar Mekah in jahadu lamun angas ya kufar Mekah kabeha ing ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'in yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun Allahu alam bimuradi wa malan oranana min zaida utai min iku zaida lan oranana utawi dabatin hewan Sato gegermetan tamsi kang lumaku yada bafilading dalam bumi walatoin lan oranana burung yatiru kang mibari atoir fil hawa ing dalam awang-awang bijanai kalawan suwiwi rorona toir illa umamun nanging ipuk pirang-pirang umat amsalukum pirang-pirang kang umpama sira kabeh pitadbiri khalqi ing dalam den urus kedadeanane ya dab wa rizqiha lan den rizqiana nihdab atawa umam pitadbiri khalqi ing dalam den urus kedadeane umam lan den rizqiane umam wa walilan pirang-pirang tinggai umam mafarratna wara ninggaling sunagung tarokna tegese ninggaling sunagung fil kitab ing dalam kitab Allahul Mahfuz tegese Lauhil Mahfuz min syai'in suwiji-wiji zaidatun miniku zaidah falam ta naktubu maka orang nuliskan sunagung toir wing dabah summa ila rabbihim gari-gari maring pangeran dene umam yusaruna den giringkeun iya umam kabeh den kumpulkeun ya umam kabeh payaqti baina umaka ngahukuman ya Allah ing dalem antara umam wa yaqdi lil jamma'i minal qarna'i lan hukuman ya Allah nitah naur ya Allah kadue wan kang dongkol minal qarnai saking kang ranggaek maya qulu lahum kunu turaba kari-kari ngucap ya Allah lahum kadue jama lan qarna kunu turaba ing lapan kunu turaba ana sira kabeh iku dadi sira kabeh iku turoban ana sira kabeh turoban iku lebu turoban iku lebu wal mauta yab'atsuhumullah Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian terus diludahan saenggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus bae Kangjeng salat bae urang mah henteu ditedeunana naon ge henteu mah henteu bae. Masyaallah. Kangjeng Nabi poha. Kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah.
pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut lah mat sok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh geus urang aya anu eueuh kadeulu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komo nu eueuh cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum minta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat di atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayo laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu darek ngadengekeun terus iman innama yastajibul ladzina yasma'una jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah tu beda urang bae saminggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyang saminggu bae teu ngadengekeun urayaan Al-Qur'an asana awak nyeri teu geunan eta berarti imanna geus hebat jasa tah barang kabeneran diuraykeun tambah nyeri siapa ayat cenah galak jasa ka aing Masya Allah tapi rindu Al-Quran mah beda rindu geus kebel ge urang teu maca-maca Quran rindu ka Quran baca aya nu neuleuh doang geus kebel teu maca Quran aya Quran mah di deuleu sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh rindu beda ka Quran mah urang begitu muka Quran ieu teh lain kalam manusia kalam Allah aing ku bisa neuleuh ge ka kalam Allah geus pohara ku aing dibaca ku cinta ieu Quran direnungkeun ku urang tah begitu Quran dibuka teh direnungkeun beuh aing keur berhadapan jeung Allah kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana aing teu make kopea izin ka Allah ya mulai make kopea mun Ki Haji teh maji maka sorban kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah maju make kipas tiis reuh saku majikan eta tadi kadeng gereyang-gereyang orang ngaringkuk teh ka haji ya Allah hawa Al-Qur'an mah kos kitu maca Quran mah selembar berlanjut bersambung ke halaman sekan teangan set berlalu ke teangan set beres Quran baca Quran maka karak 2 ayat ge teu bisa dipaksakeun oh lamun geus matana nu berem nangis make kaca teh mun pake neuleuh Al-Qur'an mah remeng-remeng lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah cek innama yastajibul ladzina yasma'un maka innama pasti moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad disampaikeun Muhammad jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima berpikir maham iman mukmin
jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad ari nu teu ngadengekeun nu teu ngadengekeun mah kafir bahasana Al-Qur'an nyebutkeun ka kafir teh ya ieu wal mauta yab'atsuhumullah bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta teh jamatina mayitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae kafir teh jelema nama hirup gararan tenggarara gah jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh so teh mata hatena geus jelema anu paeh mata hatena kafir Mamat engke dihudangkeun ieu ku aing cak Allah tedeng kae mah dakwah bae nu ngadengekeun jelema nu mukmin nu teu ngadengekeun jelema kafir engke wal mauta ku sebab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran teu percayaeun anjeun teh utusan aing tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae mukminin digiringkeun ke ka aing diadili kapirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae bakal dibuales payujazihim bi'amalihim kabeh bakal dibales atuh jang naon aing nyieun sorga jang naon aing nyieun neraka lamun nurut kabeh atuh kosong neraka ih atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae nu iman bere bagian sorga nu teu iman kafir peguan segala si seng-seng segala siang-siang melingseng eta geus ka ditu neraka berarti eta tah dakwah ngajeun dakwah ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta paeh sebab manusia teh kieu manusia ye ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teh henteu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge anginna geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bae geus ambreng-ambrengan kobo komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagae atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nya make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung deres anu lalaki mamun aya nu awewe tetep make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta wan bobogaanna ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan akalan edan ngaranna majnun
aya kuarima roh aya akal aya ngan akal teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieu lah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieu lah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem haji engke wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos kitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu nu hebat mah ieu jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad da dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul teu maot Kangjeng Rasul ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul aya hadis da Bukhari jeung Muslim Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya henteu diuraykeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki araya kabeh teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi kemudian Ibnu Hajar Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi tuh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditasian nyeun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nita ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detek-tekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arasup ka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu
aing mah teu nita kos kitu teu nita aing mah nita ge ikhlas pandina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlisina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neleukeun be wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ye teu beres si kiai teu beres tunggu tanggal mainna ye nu geus ge geus ala lambruk hancur ieu deui ngamulaian ye ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba dihareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod ye pan jadi kieu atuh ye Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuk ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat ieu budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang mah ai keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema duli angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi nah urang teu izin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar apa izin ente apa orang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi dihareupeun urang teh keur aya dideleukeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantap kuari ararambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya tekadkeun kakalayangan mantap nu mantap kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus teh cek teh hebat ieu jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah terseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ye sak guru kajen kukumah urang mah coba kuari nu diagungkeun Kangjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludang pan kadi Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi saban eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kangjeng Nabi garana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi je seserian sia mantak aing manteu milih eta tekad dia izin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali dibere gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh padurang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cek Kangjeng Nabi sia nu diurci ku kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar jabar batea aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cek Kangjeng Nabi ngan aju siapan milu ka Atut kan eta urang di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng berarti izin ji kunaon teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan nah ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge
nah kuari aya imanan tur imana makrifat khosoh ieu nu cempol mah. Waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus gadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca sholawat nyambung ka Kangjeng Nabi sholawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah kabita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk anu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudu teu boga tekad kos kitu atuh isin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan pae kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-borona naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang anu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awakna mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ngaijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun tatap jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos summa ilaihi jaun dibalikeun ka aing kabeh wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbi cekupar-kupar Mekah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng ceuli aing geus torek ceuli aing sia terus bae Muhammad geus kieu atuh aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun min rabbi coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Saleh dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungked Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imanna ieu mah bacaan Quran malulu Quran kamari menta turun mukjizat dibere Al-Qur'an geus turun Al-Qur'an menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan ku ari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegor ku Gusti Allah kul bejakeun Muhammad ka para kafirin leutik kitu hayang sakitu mah ngan ku aing moal dibere jang naon lantarannya nama ngan ngaririweuh doang lain dek iman lain nyoba sia nyoba anjeun tah mah ngaririweuh andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman jagede hulu tah mah kafirin nu mantak ieu Muhammad bedakeun innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge ngan walakinna aktsarhum la ya'lamun nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh eta teh undangan siksa mun haju iman bener tapi lamun teu iman
Hanas turun mukjizat keistimewaan diturunkan dibikin kadel kunyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyaun walakinna aktsarahum la ya lamun tuh kieu bae Muhammad contohkeun wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum deuleu bae ku ari ieu hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu lelempangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangletikna sirim termasuk jelema hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang ta eta teh illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua endek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahibarkeun tuh orai saha nu ngalempangkeun sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun pan eta teh aing deuk minta mukjizat naon deui urang ge teu pati mikireun tak kade manuk-manuk bae buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta buayaan tah mah kitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua diurusan ku Gusti Allah mun ditanyakeun nangieun saha nangieun Allah nu ngarizkian Allah eta manuk boga pabrik henteu eta manuk boga sawah henteu tapi panjana bisa barang dahar nang saha eta ayo apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang tapi kan bisa dahar urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali kudu kos manuk urang kumaha manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae berangkat isuk-isuk beteungna keleh balik sore-sore bitonan beteungna seubeuh eta lah ilmu wali nah eta bejakeun ka kafirin-kafir nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sirem nang saha nyieun eta orai nang saha nyieun kotok nang saha nyieun kotok teh lemes tah kotok oh kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek Persi nang saha nyieun eta hese-hese amat dengan mukjizat hese-hese amat dengan mukjizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia di rizkian sarua jeung manusia engke di akhirat digiring sarua jeung manusia kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun nu petot engke dihadirkeun tetep bae di sidang geus beres di sidang kakara kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh engke kakara geus beres jadilah maneh lebu kabeh di sidang boro-boro manusa cacakan hewan ge ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah tah mejakeun deuk hayang mukjizat naon deui eta ge geus cukup mejakeun asyaallah karim tapi ieu berahasiahan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buah kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh
tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mujizat eta ku hewan ieu teh aya rahasiaan kajen kumaha ge endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna moal aya katuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai bahasana ge make min syai sai teh isim nakirah isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun bilagah jasa tah eta eueuh nu tinggalan eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji oray nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz moal aya nu mata urang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz ulah pajar eueuh tulisanana urang keur leumpang peuting kemudian aya oray kasempar oray aju ngegel ka urang aya tulisanana ma farraqna eueuh anu tinggaleun oh nu tinggalin komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalin masyaallah tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farratna fil kitabi min syai oh nu tinggalin kabeh ayat tulisanana kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar atuh geus aya tulisanana geus aya itu lu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farratna tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana horenganan manusia teh berkarakter hewan manusia teh anu berkarakter maung manusia aya berkarakter gajah manusia aya nu berkarakter kuda manusia aya nu berkarakter buaya manusia aya nu berkarakter anjing manusia aya nu berkarakter babi manusia aya nu berkarakter bebek manusia aya nu berkarakter hayam ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan horeng manusia teh aya karakter-karakter mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana nu kos kumaha karakter maung nu kos kumaha karakter gajah nu kos kumaha karakter babi nu kos kumaha karakter anjing nu kos kumaha karakter oray ieu kabeh asana ayaan kabeh ge ieu nu mantak eta teh hakikatna mah ieu urang mun jadi ulama urang mun jadi wali misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali. Ya'lamu ya aulia Allah. Kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu. Lirik nyana teh kakatu waduh aya buaya darat neuleuh deui ka hareup waduh aya maung neuleuh deui ka dieu aya gajah neuleuh deui ka dieu aya anjing dibere paham tah nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna ieu tah ayatna tah mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae Gus Dur ngomong sakadaekna bae di deuleuh ku nyana meureun kos kitu mah lah jajain lain jelema aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet ji siha teh aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh heuh tuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik masyaallah Lubnan Libanon orang Iran ini mah geulis ieu mah
bener aya awewe dipoto truk bae beget gajah. Iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji, atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat. Ditegor kapan ku muridna Mama. Teu aya nu darekeun ngamakmum ka Mama. Ai kitu kunaon? Pan Mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui. Jama Mama teh sasalaman jeung jelema. Ai kitu janu sasalaman jeung Mama monyet kabeh. Pan betul batal meureun Mama ai ke monyet mah. Teu bisa ngomong pan murid sial ka aing-aing bawa monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah. Matak murikak bulurang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu. Lain sambarangan. Nyana teh anu matak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan. Lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali. Ketika nyana geus eueuh nafsuan, nafsul ammaratu bisui, nafsul lawamah geus eueuhan. Nu aya teh nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah. Eta teh bisa kadeuleu karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati, bawa kadeuleu nama eta teh mau. Ketika kajeng polisi bawa eta teh buaya rekeban jelema bae caplok sia teh geus eta dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah janana ge teu sadar jeung ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya kuya asana ieu ya tuh kuanya na bae sidenya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna. Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh. Ieu anu. Di mana ieu ayatna mendasar apa henteu? Ayatna kapanggih ku urang. Upar Makkah minta mujizat. Coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man. Abu Jahal teh kira-kira geus teu Muhammad man. Pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge. Geus aya Muhammad teh komo sallallahu kos kitu mah geus mad cicing sia mad. Teh bahasa Abu Jahal tah. Mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge. Atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae. Masya Allah. Coba atuh datangkeun coba ka dieu. Mukjizat cara nu baheula kenal qati wal asa wal maidah. Tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Di samping mujizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mujizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan. Numantak ilmu ya aulia Allah, ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah numantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cici. Teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan. Nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikan meureun ieu karakterna wallahu alam. Tapi lamun di majelis ya nu dihandapeun tanggal Ambon lah. Lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh anu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah, ieu naik naon ieu? Kula mah lempang bae caknya tirahat ya anu. Kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid. Ai kitu kunaon? Neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh. Kadedengekeun teh ceuli, pinuh ku tai kabeh. Mushola masjid pinuh ku tai kabeh. Mantap kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan caknya. Wallahu a'lam. Allah merekos kitu ka kula. Haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh
memeh nama henteu teu kos kitu begitu datang ka Merak neuli jelema terus ka dieu monyet babi monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabaraha tahun tah ti abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyeting monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-cerita we hungkulna ieu lah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggaleun dina Al-Qur'an nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah ma farratna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon we aya lu batak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran ma farratna fil kitab Al-Qur'an diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun ma farratna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitab di Al-Qur'an min syai naon bae aya timbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma farratna fil kitab min syai ayat anu menuju ka dinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i tuh pertanyaan ti Mesir pertanyaan ti Yaman pertanyaan kakarak kabeh tunduk ka Imam Syafi'i dicariuman kabeh didinya ditanya Imam Syafi'i kok bisa kos kieu ye pan kula ge ieu teh buatan Allah kula teh cucu Kangjeng Rasulullah setetes ilmu Rasulullah nempel di kula seperti ieu komo Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbi Imam Syafi'i bae eta geus teu katahan kurang ilmuna ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran lu kaliwat saeutik-eutik acan dina Al-Qur'an politik aya dina Al-Qur'an ekonomi aya dina Al-Qur'an ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Qur'an atuh urang maca Qur'anan ngan musabakoh doang hayang menang piala atawa ka Mekah juri gaman kos kitu mah baca Al-Qur'an nu maca kula bisa ngureikeun politik aya siasah Islamiyah aya nyaritakeun perekonomian secara Islam nyaritakeun budaya secara Islam di Quran ma farratna fil kitab min syai teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh ieu lah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun 19 tahun kita geus kos kitu umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran 15 tahun diangkat jadi mufti 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambalaya ti mimiti syariat tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran ya Allah ya Rabbi Gusti jauh jasa jeung Imam Syafi'i akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah ya Allah ini ayat ya lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge wahara jasa Masya Allah eta carita Bang Bara bege can anggeus geus cukup bae heula sakitu jang contoh sampaikeun kan nyontokeun ka dieu nyontokeun teu Bang Bara mah ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teu kudu Al-Qur'an heula ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna
bukti ma farratna fil kitabi min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae. Ya Allah ya Rabbi, nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sadajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satacan ditutup ku doa aya Habib Al-Hirid, Habib Abdurrahman Al-Hirid untuk menyampaikan biasa tahunan undangan. Satacana dipersilakan.